Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan emak ya, si tukang kaleuweung, si tukang leledokan. Barudak sekarang emak punya pertanyaan. Ada satu kata slot. Slot zaman ayeuna jeung slot zaman baheula naon bedana sih ya? Ya naon bedana cenah masuk ke pangjawabkeun. Kupingkeun, ari slot baheula mah matak aman di rumah tangga teh nya. Balik ngaji teh cekolot eta slotkeun heula panto ame ieu meh pageuh meh aman cenah. Ari slot ayeuna mah barudak rumah tangga hancur, imah dijual, motor dijual. Gara-gara naon? Gara-gara si slot. Tah, terus kata slot teh 5 kata eta teh. Bisa slot, lamun diganti ku A bisa salat. Lamun diganti ku U bisa salut. Lamun diganti ku O salot. Eta teh beda-beda barudak fungsina. Aya silat. Ai silat nu kumaha? Tah, nu kieu teh silat. Ai salut. Salut mah jadi urang teh bangga ka hiji jalma ku tentang ku pagaweanana, meuni salut cenah nya. Ai salat. Eta mah salat mah rukun Islam nu kadua. Ari silet. Silet mah paragi ngerok bubuluan. Bener teu? Ih, mak teh gaul. Nya osok. Nyelot. Ya lamun teu diselotan mah nya kumaha berenang moal pageuh teh pantong kaya bangsat ka imah. Ulah salah barudak. Selot mah selot mah tak pageuh kana imah. Beda jeung selot ayeuna. Matak barudak. Baheula mah selot teh di deukeutan, ayeuna mah kudu di jauhan. Saperti panganten jeung jalma anu ahli takwa. Mun cenah nya mak panganten. Ai panganten mah nu di deukeutan teh laranganana nya. Heuh laranganana nu di deukeutan teh ke panganten mah. Ari ku jalmi takwa mah jauhan laranganana. Apal meureun. Matak oge barudak baheula, kolot baheula mah ngomong teh kumaha nya? Jadi dipalipirkeun teh simbol. Mengandung simbol. Jadi pesekeun. Urang teh kudu bisa mesek. Matak oge barudak zaman ayeuna mah teu pinter mah tinggalin. Nanaon oge. Tapi kapinteran eta kudu dijalankeun teh dina jalan bener barudak. Gara-gara kapinteran sok loba nu ti soledat. Sok ayeuna anu di lembur mah nya anu maling nu bodoh anu keur hayang barang dahar maling cau. Emak bareto maling cau roid. Ai malingna teh tinu mitoha. Kan ayeuna anu pinter mah lain maling cau, da maling harta bana anu boga pelak tangkal cau. Da jadi kapinteran teh kudu di non teh gunakeun keur kebaikan. Atuh cenah nya mah kitu mah menikah jadi jelema bodoh ulah. Jadi jelema bodoh mah ripuh. Kumaha cenah tripu nya mah? Ripuh karasa kumaha oge jadi jelema bodoh mah. Aya nu ngajak ngomong bahasa batur kapan cicing we mah da bodoh teh ya. Kan lamun pinter mah bisa meureun ngajawab. Hari jalma pinter mah jika mana we ge asup. Teu kawah jelema bodoh. Kaman hirup ka mana ge rugi. Tak barudak ayeuna mengpeung aya sakola gratis. Barjeun ayeuna mah disuguhan nah dibere naon AMBG cenah. Teu nyaho. Matak lamun barudak teh sakola belegug ceuk mama. Da ayeuna mah lamun bisa diulang deui nya waktu mama rek sakola. Komoda ayeuna mah duit dibere. Dahareun dibere. Jabani sakolana gratis. Tinggal daekna matak teu pantes lamun budak ayeuna. Budak bodoh. Cek Bapak Haji Roma Irama teh mah terlalu. Mama baheula erek bodoh ge pantes. Da baheula mah sakola teh mayar. Bari jeung mama da rek mayarna ge eueuh. Jadi mending keneh ting teh sakola ge. Kaluhung mah ge ayeuna. Baheula mah beboroning rek sakola. Rek madang ge hararese. Rek beli bea sararese. Ayeuna mah pan loba daratangan ka ieu mah tinggal boga duitna. Matak sok anu boga ilmu amalkeun. Dina jalan anu bener, nu boga harta amalkeun. Mengpeung rada bener keneh ieu alam dunya da sagedeung deui geus sagerek eueuh ieu teh bodoh alam dunya teh. Tak mama ayeuna
sanajan kolot oge lamun aya deui mah lamun aya mah sakola jang kolot sakola mah da kamari oge aya nu nyebutkeun good morning cenah. Ai mah teh kalah bingung nya naon ai good morning. Ai mah teh da erek nyebutkeun henteu nyaho teh era nya. Ceuk mah teh kalah kieu henteu da dileob ceuk mah teh kitu. Ai itu na teh kalah seuri. Heuh itu bodoh meureunna emak belegug. Tah barudak matak ulah bodoh-bodoh teuing hirup teh. Bising kawas emak. Teuing mah marek dibejakeun barudak pangalaman emak nu lucuna nu nyeri hatena da meh jadi pieuteungeun keur maraneh. Jadi ngareunah jadi jalma pinter mah. Kamana kamandi oge. Tos sakitu we barudak nya ieu marek tu lega keneh bari jeung jero ieu teh. Tuh, jero simet kieu tuh. Terus we nyangke di lain waktu dan kesempatan kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.